Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakadap deui Imam Mahdi bakal muncul. Masih turunan Eyang Prabu Siliwangi, turunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi bakal ngadegeun pamerintahan di Kuta Tandingan Karawang sareng di Mekah. Putra Sunda bakal muncul. Damai, 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 damai. Di zaman Imam Mahdi mah ulah aya perang, damai, ulah aya riributan, ulah aya tawuran, ulah aya geng-gengan, geng motor jeung sajabana, ulah aya nu digejeberkeun ke sumur segala rupa. Damai di era Imam Mahdi mah damai. Tuh tingali ucing ge nuju bobo, harus damai supaya tentram. Di Abah Meri teh di Abah Camat. Nah, di Abah Camat tuh mengalan saya tambah kalau aku pura agung teh. Jalan saya itu panurutna tuh. Nurut ke Abah Camat teh. Panurutna ka Abah Camat. Ka Ibu Camat ka Abah Camat panurutna. Kapanan tiap kami teh kami. Ka Abah Ujang. Asal depan panurutna tuh. Lepekan embang ke Bujangan ya teh. Karena asuh mundur ka pukurnya. Nah. Bang embut kan aja. Bang tur ngaceng ka sumur. Bang cek. Oh iya Allah. Dicakal ku Karnebon. Bani gurun ka sumur. Abah digejeburkeun. Atuh digeburuskeun. La ilaha illallah. Tah, bang teh muncaran sumur. Muncaran sumur. Kebon akhirnya bang terlumpat kan ka kebon. Aya Abah Camat, aya takar sampo kumang takar sampo. Babuk kumang teh. Pingsan atuh. Minta sarseto. Gede. Bang udah baduk kuya kusir. Baduk kumang balik. Aya tanggal sampo pati ukur Kebuge. ukur babukan kumang takar sampo. Begitu sampo babukan tuh, ayo babukan. Babukan terus. Bapak Emon teh. Nya di babukan kumang babukan Abah Camat takar baliakeun. Hahaha. Ya Rahman cenah. Jagoan. Udah saya emon ada budak tuetik. Tah, engke di zaman Imam Mahdi Ratu Adil mah ulah aya deui nu gelut di sumur. Damai sadayana. Urang antos kasumpingan Ratu Adil Imam Mahdi caturangga urang Sunda. Urang Sunda ge bakal kagiliran jadi presiden. Imam Mahdi bakal manggung di Kuta Tandingan Karawang. Mang Cep Hendriana ngaturkeun nuhun. Damai kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.